Nah anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Oh, betul, Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya, Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan, Pak. Memang si Udin di mana gitu? Tadi lebat dia drum. Pak, upami abdi ngelakukan sesuatu kejahatan, dihukum teu, Pak? Nya dihukum atuh Neng. Upami abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum teu, Pak? Nya moal atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nya moal dihukum. Oh, nuhun ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasi saum kieu bade angkat ka mana, Tat? Jang, biasa we dangaranna ge Ustad. Bade itikaf. Naon Pak Ustad? Itikaf, Jang. Rek ngilu. Hayu. Ah, moal Ustad ah, engke we bulan Agustus ngiluan domba kap. Dalil, Naon? naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggideun duit, Ari loket? ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Oh, email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini Pak, CV-nya? ini CV-nya Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus, foto kamu mana? Ada? Oh ada Pak, tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak, saya kan kembar Pak. Saatnya Canggih God. Kang, sudah tuh Kang, biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh Kang. Iya Pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya Pak? Duh. Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. Saya mah bukan menangisi si gajah itu Bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nang ngagere ceuli, aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam kemis peuting kamari, dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah. Karampa aya bulu hayam. Terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakating ku pelem. Teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun euy? Ku pelem-pelem na ngagere ceuli, 2 poe 2 peuting, anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kaen caparat kanu katuhu euy.
Mbak, beli dawetnya Mbak. Sampun telas, Mas. Iya, memang harus pakai gelas atuh Mbak. Mboten wonten, Mas. Betul, memang saya suka pakai santan Mbak. Dasar sinting Loh, kok tahu nama saya Ginting sih Mbak? Dasar wong edan. Wah, Mbak betul lagi, saya memang dari Medan, Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, saya orang Batak. Dasar budak. Ya itu Mbak, selain cendol saya memang suka gudeg. Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan Pak, ngan hanjakal. Hanya kaku naon atuh. Muhun Pak hanjakal abdi teh ningali aya bapak di dieu. Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap bos. Kang Deden, itu hayam nak kalabur. Mana? Kan bae ada mau kemana-mana. Pan alamatna ge di saku urang kene. Nah, kuring teh beut hidungnya, Pak. Apanan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ye, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adil nyadin hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heueuh, ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun, Din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sekaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna asa can ngasa anu ngarasaan Sri lamot biwit teh ni Nya Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poe. Ayo atuh ini yo. Ura atuh cium dewek Ini kumaha rasana Edan men. Tapi kayak anak nih rasaan teh aya nu melagdi nanti koro uing Puguhun ini ge kereuwas ieu teh. Untuk palsu nini loncat ka mananya? Saatnya Canggih God. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen na akuarium teh di udag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah diical cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi caket Jalan Setiabudi, pantol sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun, kuncina tinggal nyetak di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung, sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye urang beli ieu ye. Alus kan? Gantungan kunci. Kela, yang naon bro itu teh bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, Pak di ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa? Naon sok? Institut, Ya. institut. Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha?
Institut daun sampe sanu hitut eta nu ngambek. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun. Saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era. Pok sebutkeun. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngaheureukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan segala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler izin. Dan memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Ugu reka rumah sakit ieu teh. Tapi jalanna poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa kitu, Jang. Apaan ke Mang kata berak tuluy diantarkeun ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge ruksak. Aduh, kumaha atuh teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akan tos teu kiat ya, Neng. Ah, mangawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku Neng dikoncikeun. Kumaha upami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang ku Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah orang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha upami urang teh dilebet simut wae yuk. Hayu akang kasep. Tuh Neng, tingali sayanya aja makang. Desa urang dina tempat poeknya Neng. Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke, ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apaanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu weh, wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaunan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya Canggih God. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng Akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum, panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, izin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ameh tiasa kengeng tempat pang tukangna.